Silakan wilujeng nonton wilujeng naksikeun atraksi demonstrasi kuda renggong Brut di Kabupaten Subang. Musik mah
putih nadamu tarompet tawa hati terik jero hati tuh Bos Arya Bos Maman arayanya para rumpul tokoh-tokoh tokoh-tokoh Uci Hamulung sanean wilujeng hiburan oke ka Papa Ulis Gusti ulah nudutan kieu si Derges nudutan aing aku teh aduh nyawerna Gusti nu agung karasa hirup tunggara batin jering jero ati tunggara kalarut-larut ya tengah puting angin kahiliwir dipapaes etah alam bintang bararanang aduh Ibu Hajat aya ulah sok sedih Ibu Hajat sok sawer kadinya alungan lu gitu geus nuhun nya kadian ngerasakeun ieu mah RT teh merepepeling nya kunaon adukan Donald teh kunaon sok teurik batin wae atuh Kang Donald haturan wilujeng syuting nya kasadayana ka para penonton nyangkakeun hiburanana di Geur Mekarsari Putra Ciberes nu alamat di Dusun Ciberes Desa Ciberes Kecamatan Patok Besi Kabupaten Tingkat 2 Subang oge haturan ka Bapak Ulis Bapak Ulis aya ulah nangkep wae harigu awas ulah meleng bersikat catrok
Widi swayana guru narimakeun ka takdir dan takdir temenan punggir kadar bener sana papas teng Gusti Yang Widi bawangan anjeun daek di sulapan baher puterkeun ka ditu terus loba-loba teh muterna tunda deui di ditu siap tingali mata baher teh pikiran anjeun kosong pikiran anjeun kosong hawana tunduh hawana tunduh kosong wah babari sia hepok dis budak mah anjir teuing ka mana turunna emang hah tinggalun aduh gotong kabeh dia gotong tah ieu budak geus teu sadar ieu budak geus teu sadar nek dipecut ku baher teh nek dijajal wah sia lamun bener-bener sadar ieu budak berarti wisi 1, 2, 3 mana tepuk tangannya dong mana tepuk tangannya dong kudageun eta laguna kulu-kulu barang sulapan aja gideng sok tekene bedogna video aneh gotong angkat Papastana Gusti Yang Widi Hewati diri pribadi diri no ngerasa nyeri Pak Hajat Ibu Hajat 2 ragano ngerasa modar ya Papastana Gusti Yang Widi teruban deui karunya nya Hajat anu bager Hewati bangsa mana talina lamun ager senang
Oset ngaranna Meri euy. Hah? Saha ngaranna? Rijal. Oh, Marijan. Marijan? Geus saha tuh? Oh. Ginjal. Coba tanya ku sia tuh. Oh, hayang jajan. Hai sia. Kasep-kasep ngaramna Gus Rijal, Gus hayang jajan. Engke dibere. Emang hayang jajan? Ngenta kasinden 10.000 ka dieu. Burung. Ka dieu nya. Sangarana bener. Oh, Rijal. Ujang sakola teu? Ola. Ngaji tara? Haji. Cocok. Sakedap deui bulan suci Ramadan. Urang bakal ngajalankeun ibadah puasa. Betul? Ujang bisa sampai puasa? Bisa. Kumaha coba ge? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi barjakna. Salah. Sama ngajakan balik. Wah. Lain eta atuh. Ai tas tarawehan kumaha tas tarawehan? Aduh, ya mengajak balik nya. Sok ka dieu mah duitna. Kayak di bejaan ku Bah RT. Yang sanggup tarik beung Bah RT? Sanggup. Siap. Tadi kuliah 10.000 nya. Naon cenah tadi teh? Ah, hiji deui. Ka dieu geulis. Aduh. Tuh aya kamera neng tuh. Dadah ka kamera dong. Cekel atuh ieu na. Dadah ka kamera sia anjing. Meni geulis ieu leutik keneh geus geuli komo gedena kitu nya deuh. Sok dadah tuh ka kamera dadah. Dadah kitu. Neng urang mana geulis? Tanjung Kerta. Oh, urang dieu punten nya janten ramana ieu pake hiburannya ku Bah RT. Da ieu mah hiburan Bah RT mah kanggo murang kali ieu hiburan ge sareng murang kali punten mudaya kalepatan. Neng sanggup narik beung Bah RT? Sanggup. Lamun sanggup kenalan heula jeung Bah RT saha namina geulis? Dela. Oi, ngaranna halus euy. Ngaranna teh keh heula. Hah? Oh, jangan ngaranna bari ngomong keh heula. Oh, kaing bener ngomong keh heula. Neng ngaranna keh heula nya. Lain Tuh. Coba tanya ku sia coba ge. teh Hai, karena elah Yeay. Neng ngaranna Elah. Oh, lain. Cek aing mah tadi Bella geuna ge. Bella? Budak lain batanya ku sia aing meni budak euy. Daun coba ge. Kuta. Weh, sama orang halus-halus semua. Kuta. Tadi neng gelis neng. Ada. Neng saha namina gelis? Saha ge. Saha. Aing sugan teh nyaho. Dadah. Aduh, teuing aing mah. Blakutak, blakutik. Doman ini. Alah, teuing aing. Gelis. Saha ngaranna anu bener gelis? Oh, Neng Dela. Salaman atuh jeung Mbak RT. Alah. Aing goblok. Alah, aing. Langan. Aduh. Eleko awe mah Mbak RT ka juralit. Aku. Ampun teuing. Neng sanggup dari ke Bang Mbak RT? Siap, oke. Kencangan. Heula. Jampean atuh sia teh. Kencengan teh angger heula. Modal atuh Bah RT kadang di bulan puasa. Aing mah awas. Penonton. Tarik Bang Bah RT ku tambang. Siap tarik Neng. Siap tarik Jang. Oke. Cekel duitna sia. Dicampean heula ku Bah RT. Out.
Bismillahirrahmanirrahim. Bim salabim bragada aki untang-untang nini teu make kutang. Salah. Hah? Siapa maka aing butuh hidang. Emang jampe sulap gitu? Hah? Salah kumaha si aing euy. Jampe sulap teh. Wah. Bantuan jampe sulap nawa euy. Aduh. Naon kerja ada wae? Bos. Mang minta ya. Keur ngagoong Pak RT. Abong-abong kerja tas jarak jauh muni malolor eta panjang. Tadi molor hayang kopi dibere kopi. Nah, tadi molor di tukang goong hayang dah dibere dah. Kumaha aing mah? Ieu teh terakhir di lembur teh. Geus can masangkeun tambangna. Sok enggeus. Geus. Sok panjampean. Di jampean heulanya talamun geus dimenang jampean ke dihitung sampai 3 kali hiji 2 3 kena betutnya. Tah ye narik di jampean memeh bulan puasa heula supaya cangker. Bismillahirrahmanirrahim. Simsalabim bragada berasang utag-utagoler ditawa sangyang domba, ditawi sangyang sapi, ditawa sangyang kebo. Amo. 1 2 3. Gas. Wah, beres ya. Aduh. Jam PRT. Adio neng gelis. Aduh, nek kuliah 10.000. Mana duit tak adio? Neng. Aduh, pananganna teu kuna naon? Henteu mah ke dicampe ku Pak RT kuna mun ieu mamun lecet mah nya. Ka dieu sia. Ulah jauh teuing. Cuma sirik wae ka aing teh. Nyampe dia atuh deukeut. Maju cantik. Jahipong. Cuman ini. Au. Asia mah teu bareng wae. Penonton mana pangalusna? Iya, aduh. Aing mah 2.000 anjir sia. Ngeta kagendang. Aduh. RT. Hai, Ulah teman-teman teuing eta teh geus rek meujeuhna 20 tahun deui ge meujeuh. Ujang wayahna teu meunang kasetnya dipasihan ku Pak RT 2.000. Ujang urang mana kaset? Bakan kuta. Oh, Bakan Kuta. Nuhun kasetnya. Mana tepuk tangannya dong? Adieu sia. Aduh. Neng, pinter goyangna. Neng cita-citana jadi naon gelis? Sinden sama. Jadi artis KDI? Hah? Jadi naon atuh ustazah? Jadi yang jadi ustazahnya. Ade pepeujeuh Bah RT cita-cita yang jadi ustadznya. Ulah fanatik gelisnya. Sok ayonannya zaman ayeuna kitu nya gelis. Ya dipasihan ku Bah RT artosna. Kadieu neng sakola teh gelis. Ngaji tara. Neng bisa. Ieu non doa naik puasa bisa? Bisa. Sok kumaha coba tadi mah teh bisaeun sok kumaha. Allahumma laka syamtu tasnya tu kudu kekemu. Nah eta bisa? Sok kumaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ana minal muslimin. Aduh. Mana tepuk tangannya dong? Kajen heula sasalaman atuh. Mudah-mudahan weh da koge di ieu nya ku guruna di babagahan. Tah ayeuna sasalaman ku Bah RT nya Neng. Sok cita-citana nya sing kalaksanakeun sing dijabah Allah Subhanahu wa taala. Sabalah teh gelis. Aduh, sukuna gelis aing hayang kabeh. Embong atuh man ka ditu. Tepuk tangannya mana? Tah sulap perjuangan seueur nya ene pok anu terakhir kumaha jadina ieu murang kali. Bismillahirrahmanirrahim. Neng gelis selaputan hidap neng dikumpul ke Bah RT kumpul di wetan di kulon di kidul di ada di Arab berasup pai uraga aja asup. Asup. Bismillahirrahmanirrahim. Apunten ka karuhun di ora sepuh sumanding. Wayahna neng singgar ku Bah RT.
singlar bismillahirrahmanirrahim geuring pangersa keun cali kolong pasulapan pawon kaget tambak napun tenang karu di dasar suruh maning ulah sumber sumaning gerah miang ke tempat anjeun asal anjeun wah haditu ka kebon awi sia ieu murang kali asal sampurna kudu sampurna bihari deui lamun geulis nya kudu geulis lamun alaki kudu alaki lamun awewe kudu awewe wayahna geulis sok lalembutan hidup ageuna gerak asup kawiraga anjeun asup sampurna anjeun sampurna bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah la haula wala quwata illa billah. Buka. Aduh. Iya kamarana budakna. Aduh. Mana tepuk tangannya dong? Tak punten Bapak hajatnya, Baher teh nyunkeun syarat sabaraha wae naik 1000 naik 2000 ya. Si karunya yang murang kali dijebredan ku Baher teh karunya murang kali pika sedih ti karunya sok eta syarat sabaraha wae loba nek dibuka ieu murang kali hayeuna buka urang mana tepuk tangannya dong penonton alah sok musik namang tutup primados para kaca sapabeli ketik perkara sari putra ciberes sanes baik gerang mesem atau perjalanan waktu status tetap pancet mari pas cukup supaya di waktu sana di waktu saya atau hampura nupasi jembar hampura wakil khusus dan keluarga besar perkara sangat pada kali itu wargi sadayana atau primados sanes baik gerang mesem kalau waktu cekap pati perkara lalu ucapan orang butuh billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios kasadayana purna.